Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca ngaoskeun tafsir juz amma basa Sunda karya Ustadz Ugu Suhendar. Ayeuna urang atos neraskeun surat Al-Mutaffifin ayat 18 insyaallah urang bacakeun dugi ka ayat 21. Mangga urang kawitan heula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhu muqarrabun. Sadaqallahul azim. Sing inget satemena tulisan amal anu harade aya dina illiyin. Jeung aranjeun apal naon anu disebut illiyun nyaeta kitab anu ditulis anu disaksikeun ku malaikat-malaikat anu kadeudeheus. Sabada ngajelaskeun catatan amal anu jarahat maka ayat anu saterusna ngajentrekeun rekaman lalakon lampah anu harade amal. Kalla sing ingat inna kitaba satemna catatan amal al abror jalma-jalma anu taat ka Allah Subhanahu wa taala moal leungit tapi benar-benar disimpen lafi illiyin dina hiji tempat anu moal bisa dikhontal ku saha wae anu ngaranna illiyin. Wa ma adraka naha anjeunna apal ma illiyun naon nu sebut illiyun. Lafat illiyun saakar jeung kecap uluwun anu hartina luhur. Lafat illiyun diisyaratkeun tempat anu luhur tapi tumpak-tumpak dumasar kana kualitas amal anu rek nyicingan. Kitabun catatan amal markum anu geus ditulis kalayan tanda anu atsara yashhaduhu nyakseni kana eta kitab catatan amal sarta bakal dibacakeun ku al muqarrabuna malaikat-malaikat anu kadeudeheus jalma-jalma anu bakal jadi ahli sawarga. Sakitu wae urang ngahanca surat Al-Mutaffifin ayat 18 dugi ka 21. Qulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.